Tapi asa sararian ki angin meni sing hariuk angin teh. Ah. Tapi jauh itu nu kantor-kantor acan neng teh. Ojegan ya. Beneran neng ya kan. Bayar ah. Mungkin dibayar ku neng sok kumaha mana tuh? Neangan itu lalap. Ayo lalap. Naik. Naiknya. Ya kumaha naik ya? Ya biasa. Ampun. Yumi. Motor borem, bajuna borem. Atau juga saga. Aing jadi jauh mah. Bensin. Wangi jadi nggak jadi rariba, yang jadi mau aja lemah. Udah hut. Yang ada lapak itu tiga nama tadi tak itu dah. Usah jadi lah yang itu mana narik siapa? Di dia weneng. Weneng ngerek numpang atau kaditu ada. Sabar teuing kaditu rek. Rek kalau jukut enggak naon suka euring juga. Weneng rek lalap kerja ya sawur. Lumayan. Aduh. Neng teh. Mereka dia jangan lalap-lalap. Di aku teh. Ya kan parlok ya ampun ngeruk di leweng teh ya ngangan ya jauh kana maya neng kan boga dengan sangu ke sawur ai nyaho sih aset ya itu menyamaran bisa meser gitu kan nyaman menyamaran neng kapaksa nangan buat munur jangan dengan sangu pucukan suka menang pucuk daun gedang daun mede suka lumayan neangan simut atuh bukan memang simut simut ini parah nih. Tenang. Ya, benang lu. Alhamdulillah menang gigi si buat tata. Kemana ay? Lumayan, tenang. Campur rumpun. Mana hiji lumayan kah? Anakna asupkeun asupkeun ka aqua. Alhamdulillah dibere rezeki. Mesti kararayap di ampun teuing. Ya buah naon asa karek ningali saya mah lain kembang lain gimana iya mah sejenisnya buah tuh buah naon karek ningali pas kieu parulod para rentil kieu 3 buah buah aan kadek-kadek Maya bawa ke aku depan cuma asap dan sarua. Ayat belum. Ampun, kuning. Nah, on karek langsa otik gitu menurut nih. Ya, naon ya sing carang tiasa buahna. Buah naon ya. Sing aja jelem. Apa kunci? Tuh ya,
Baik ngerasa sidik-sidik rada deketan. Aduh, bang. Biasa siat aing. Sugan nek. Kurang nyopan kararieu sugan ah. Ya. Dia syok. Ka mana asap? Aja. Ari neng ngalaan eta jeung naon? Sopan neng teh keur itu sahur. Itu boga dedengeunan tak neng teh menang nu kararieu tah. Nyaho teh asep ieu buah baruleun. Ramutan eta mah. Rambutan kos ieu. Ieu masih gede-gede sih anu asep sih. Aneh awe teh pangabeugina teh kos ieu. Masuk begini singkirin teh da. Ieu di batuan ku aya nya. Sok kan ieu kan kirang sopan. Teuh. Tah, dipikir ka mulas beuteung sugan. Aku nang rek disopan lah. Aya sarari. Sopan ku nang kakeunah aing sieun. Ah, ku aing balik teh ah. Ku aing gawean. Bere-bere naon sugan ku aing. Berarti kebok kitu. Siap kebok aing. Kebok. Aing nangan wadahna di mana? Aya ieu. Jeung wadahna mah. Wah. Ya. Wah, sebeuheun sudah sakit guys si Marco nanti. Selamat mencicipi hidangan. Ah, geus rek maju balik ah. Enak geus meunang lalap-lalapan teh. Lumayan ingin. Neng, anu kokorongan. Asep. Menang milik tadi jeung Neng. Ya, syukur alhamdulillah atuh Neng ieu karena mahan ieu Lumayan lah jeung sahur mah. ya naon jerona Bolu. Heeh. bolu mahal masih ramah Sok ambean we. wangi ya daerah mana masih Itu bolu amada manopo teh. Pas mah Neng mah lah. Nek asep mah hayang Moal seeban ku Neng kabeh. atuh man Neng rek dibukaan ke Mau langsung uihnya. ayo Selamat mencicipi hidangan. ya nuhun ieu na bolu amrenika naon teh nya aing tengah larti amrenika merenika merenaan siga nama maksud nama teh nyarana gigi warnana Ini parah nih. enak siapa penggunaan neng yuk mati kebonyaan iya masih gak dari kebo asep oi iya teh kebo siapa goblok Di kebo. Gue dang, biar